Waruya inna rajulan ja'a ila Umar radhiyallahu anhu yasku ilaihi khuluqa zaujatihi. Diriwayatkeun bahwa aya hiji lalaki nu mana eta lalaki teh datang ka Sayyidina Umar. Tujuanna datang ka Sayyidina Umar teh rek curhat, rek unjukan bahwa pamajikan manehanana teh goreng adat, goreng kalakuanana, goreng lisana jeung goreng we kitu ka salakina teh. Wa kopa biwabihi yan tadiru, maka eta lalaki teh ngadaguan di hareupeun imah Sayyidina Umar. Da Sayyidina Umarna can kaluar. Pasamya imra'atahu tastatiru alaihi bilisaniha wa huwa sakitun la yaruddu alaiha. Ternyata eta lalaki teh ngadengieun bahwa Sayyidina Umar teh di jero imah keur dicarekan ku pamajikanana. Bari eta Sayyidina Umar teh repeh teu ngajawab saeutik-saeutik acan, dicarekan ku pamajikanana bebeakan. Pansoro parojul qailan idza kana hadza halu amiril mukminin pakai pahali. Tuluy eta lalaki teh init bari dina hatena nyarita geuningan kieu pamajikan amiril mukminin, pamajikan Sayyidina Umar oge geus kieu kalakuanana teh komo deui mareuna nya. Lamun kalakuan pamajikan kuring ini Wahoroja Umar paroahu mudbiron panadahu mahajatuka. Sayyidina Umar kaluar ti imahna. Pas kaluar ti imahna ningalieun ka eta lalaki, bari eta lalaki teh geus init deui. Digoroan ku Sayyidina Umar bari nyarios, mahajatuka he lalaki naon pangabutuhan anjeun. Faqala ya Amirul Mukminin jitu asku ilaika khuluqa zaujati wastatolataha alayya. Jeung eta lalaki teh ngajawab, "He Amirul Mukminin Sayyidina Umar, kuring datang ka anjeun teh, kuring rek unjukan, kuring rek curhat ka anjeun bahwa pamajikan kuring teh goreng adatna. Bahkan eta pamajikan kuring teh sok nyarekan ka kuring. Pasami tu zaujataka kadzalik, geuningan palebah kuring rek unjukan ka anjeun, ngadenge pamajikan anjeun oge sarua jeung pamajikan kuring keur nyarekan ka anjeun. Bahkan anjeun teu ngajawab saeutik-eutik acan. Paroja tu lantaran kitu kuring teh balik we da sarua geuningan. Wa qultu idza kana hadza halu amiril mukminin ma zaujati pakai pahali. Ceuk eta lalaki geuningan kieu tingkahna Sayyidina Umar oge, tingkahna Amirul Mukminin jeung pamajikanana teh kitu teu beda sama dia tingkah kuring. Faqala lahu Umar ya akhi inni ihtamatuha lihukukin laha ala innaha tabakhatun li ta'ami wa khabasatun li khubzi gosalatun li siyabi murdiatun li waladi wa laisa dzalika biwajibin alaiha. Ceuk Sayyidina Umar ka eta lalaki teh dulur kuring menanggung kana panyarekna eta pamajikan teh sabab eta pamajikan boga hak. Nah make boga hak sabab eta pamajikan teh geus pangmasakeun kana dahareun kuring, geus pangnyieunkeun roti jang kuring, pangnyeusehankeun baju kuring, geus pangnyusuankeun budak kuring. Nu padahal eta masak dahareun, nyieun roti, tuluy nyeusehan baju, nyusuan anak, lain kewajiban jang pamajikan, tapi justru kewajiban jang kuring. Wa yaskunu qalbi biha anil haram, jeung tenang hate kuring ku sabab eta zaujah tina masalah pangharaman. Fa ana ahtamiruha lidzalika, maka kuring sabar menanggungkan eta cacarek nu jadi pamajikan. Faqala rajul ya Amirul Mukminin wa kadzalika zaujati. Ceuk eta lalaki teh, he Sayyidina Umar, kitu deui cenah nya.
tingkah pamajikan kuring teh teu beda sama dia pamajikan anjeun. Pagaweana teh nyarekan segala rupa cenah. Qala Umar, maka Sayyidina Umar ngadauh, "Fahtamil haya akhi, fa innama hiya muddatun yasiratun." Sing sabar cenanya. Sabab eta pamajikan teh kituna muddatun yasiratun, waktu sakedeung moal lila.